Assalamualaikum Sampurasun. Patepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas 7. Pangajaran kahiji nyaeta paguneman. Kumaha daramang sadayana? Satu acaana di subscribe heula nya kanggo teu acan sareng hatur nuhun anu apes subscribe. Aya sababar hiji tujuan pangajaran tina paguneman ieu nyaeta nu kahiji, siswa bisa maca teks paguneman kalawan daria. Anu kadua, siswa bisa ngaregepkeun teks paguneman kalawan saregep. Tilu, siswa bisa teks paguneman kalawan struktur anu bener. Anu kaopat, siswa bisa netakkeun paguneman kalawan merenah saluju jeung tokohna. Jeung anu kalima nyaeta siswa bisa ngidentifikasi kecap-kecap nu aya dina paguneman. Naon atuh ari paguneman teh? Paguneman nyaeta obrolan atawa wangkongan. Lumrahna anu ngobrol atawa ngawangkong teh tangtu jalemana kudu leuwih ti saurang, minimal duaan. Da teu mungkin lamun ngobrol saurang atau sorangan. Aya sababar hiji anu kudu diperhatikeun dina paguneman, di antarana anu kahiji nyaeta lentong. Lentong jadi karasa pentingna malah bagian tina tata krama oge. Lamun lentongna lemes, alon, karasa sopanna. Sebalikna lamun parondok, tereges atawa tegeug, najan lain ngambek, karasana sok nyentuhkan hate. Anu kadua nyaeta tata krama basa. Kudu bisa nempatkeun iraha ngagunakeun basa lemes, jeung iraha ngagunakeun basa loma atau basa akrab nu biasa digunakeun ajang ka babaturan. Ieu hal teh gumantung jeung saha urang ngobrol sarta dina situasi kumaha. Lamun jeung saluhureun atawa anu dipihormat tangtu kudu ngagunakeun basa lemes. Boh kanu diajak nyarita boh keur diri sorangan. Tapi ari jeung babaturan deukeut anu biasa gaul sapopoe mah teu nanaon ngagunakeun basa loma oge. Bisi jadi karagok mah. Anu katilu nu teu eleh pentingna nyaeta rengkuh. Rengkuh teh naon? Nyaeta bahasa tubuh lamun dinu bahasa Indonesia mah. Ngomong jeung saluhureun atawa nu dipihormat, awak kudu rengkuh tangtuna. Teu meunang jagreg lantaran bisi dianggap teu sopan. Anu kaopat anu terakhir nyaeta pasemon anu merenah. Jadi lamun orang ngobrol jeung batur komo jeung nu saluhureun kudu make pasemon anu merenah, entong jamedud nya, entong samutut, tapi kudu seuri kalawan ku kasopanan. Nah, namun dina bahasa Indonesia mah pasemon teh nyaeta ekspresi wajah. Jadi kudu pika ngeunaheun. Dina cara nuliskeun teks paguneman teh aya sababaraha rupa. Anu kahiji nyaeta wangun wacana. Anu kaduana nyaeta dina wangun teks drama. Di handap aya contoh paguneman teks drama. Coba ditetenan. Dicekapkeun mung sakieu, hatur nuhun anu atos nonton videona. Patepang deui sareng video anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.